Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, subscriber Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana wae ayana. Dina denget ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Rarabi Pinanggih Pati bagian kagenap belas. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu neme sumping ka ieu channel tong lali klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep dibagikeun ka pamirsa anu sanesna. Teras dina kolom deskripsi masing-masing video aya tombol toko Mang Cecep Gorbacep eta oge tiasa dititenan. Mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Dina saja jalan dina gotongan tu weleh-weleh mumuntang ka pangeran supaya dipaparinan panang tayungan sajeroning di jalan. Ulah aya hiri dengki jail kaniaya maklum sapeupeting ge maranehna saimah-imah mangkarna mah teu weleh ringrang hariwang sok sieun durjana-durjana dararatang deui nagih pati. Tapi mudah-mudahan dana sing bisa katulungan sadatangna ka Bandung. Lamun nyeupah mah candrek beureum heuleut 10 menit oge titas arindit mangkarna diijoh jeung atih ngajajabkeun dana. Kitu deui Mang Misna nu ngabarenganana. Gurudug pating garurudug rampog-rampog nu ngarasa dendam atawa ngarasa hayang males kanyeri malas pati lantaran babaturanana loba nu korban ku dana jeung ku atih. Balad-baladna ayeuna beuki loba nambahan tinu ti heula kawasna bae ngadadak nyamperan heula nu kaitung kapilih ku maranehna. Saperti nu kakara diajar 2-3 poe bae ka kita repi. Ayeuna mah dipaksa dibawa. Pakarang-pakarangna rangeteng jabati pedang, bedog, tumbak, malah panah oge jeung sumpit teu katinggaleun. Tinggar batul, unggal juru esian. Bising ngejat tarpi merek komando nu dibantu kuis ja. Atuh balad-baladna baca cara ningkar imah mangkarna. Awas batur-batur, di mana lol tong loba carita. Pateuhan heula babajigna serta terus bararogod. Tuman urang hukum nu leuwih berat deui ayeuna mah. Kita rapi haharewosan ka unggal balad-baladna. Satuju. Balad-baladna kabeh nyarita satuju kana parentah kita rapi. Coba ayeuna mimitina gedor pantona sina bijil nu ngeusianana. Kabeh ayeuna mah tong disesakeun jeung si karna-karnana pisan. Kudu kabawa ku urang ka tempat urang. Kita rapi nitah ngagedor pantomang karna ka salah saurang baturna. Siap. Gedig saurang ngagedig lir Arya Dursasana ngurup pantomang karna. Gedor. Dor. Keluar. Hei Dana keluar. Karena. Tapi taya nu nembalan kawan tu kosong. Dor deui. Kalaluar anjeun ti jero imah. Mantong ngararingkuk hes. Sakali deui digedor jeung digegero. Jadah teh gerentas hatena bari noong kana liang-liang panto nu barejad. Palaroe geuning eleh-eleh dikunci yeuh, nyawe dikunci. Aduh beuh sing horeng, paingan taya nu nembalan. Si ontohok teh gegelandeng sorangan bari jut turun tina golodog rek laporan ka kita repi. Kumaha euy, aya kaluar? Kita repi gancang pisan nanya. Cilaka geuning Kang, tembalna bari neuteup ka kita repi. Cilaka kumaha?
Caraya di mana Kang? Kalabur juga nawe, kalabur na teh wengi, tembal na bari ngahulang. Kurang asem, setanggungan, sugan mah tah si karna ngahaja mawa kalalabur ka anak minantuna. Nyana-nyana kalalabur mah peting-peting kaduhung teu diserang we ku dewek. Benar eueuh atawa bohong? Kitar pi gogodag bari nanya bangun can percaya. Ari akang pira aku abdi ngabohong atuh. Mangga we ku akang uningaan. Buset, cing urang tempo. Gidig kitar pi ngagidig bari satengah gegejlig bakatku kacida amarahna. Oh we, dikunci ya pantona. Kurang asem. Hei batur-batur, kalaluar tong dina rungkun. Kitar pi ngagerwan balad-baladna nuker dararepa dinu barala. Hei, aya naon? Aya naon ieu teh? Breng kabeh bari jil kawasiraru jadi kaluar tina rungkun-rungkun nu barala jeung dapuran-dapuran cawu nyalalampeurkeun ka kitar pi. Cilaka aja, cilaka med. Hei batur-batur, cilaka yo urang teh hasil. Lantaran manusa-manusana nu rek diarapati ku urang teh kalalabur. Kitar pi nyaritana bari gogolowokan. Kalalabur. Kabeh balad-baladna ting harulang. Nya. Ayeuna kumaha pilakuan urang? Datang tu kaborna geus jauh. Buah-buah ka kota tah manusa-manusa teh kalalaburna. Nu kateuing atunya, kumaha nya akalna? Tiwis ja ngahulang sarta ngareret ka uned nu sarua pada ngahulang rampog-rampog nu sejenna ge pada ting hariwul. Cing aya nu meunang akal, pikeun ngabeurik si dana teh. Kitar pi nanyakeun deui. Ke heula nya, sasaha atuh ari kieu mah da teu aya jelema nu rek diarah. Kapan urang teh niat ngarah pati ka si dana jeung ati sakalian dibeakeun jeung karna katut ijo. Uned ngileungkeung ti gigireun. Ayeuna nurutkeun putusan kuring pribadi, tayalian iwal ti kudu didorok imahna. Jieun lemah. Sesakeun nebuna di mana maranehna datang deui ka dieu teu bogaon panyirurukan. Tadi dinya ku urang-urang ala nyawana. Satuju? Kitar pi boga putusan tina hatena nu jahat. Satuju, satuju, satuju. Kabeh ngaracungkeun leungeunna tanda satujueun kana putusan ti kapalana nyaeta kitar pi. Sok mimitian sundut. Kitar pi ngomando atuh ngan baratak wae kabeh kana bilik imah mangkarna ngadeuketan. Sabengsina peting cerekes sut didurukeun kana bilik nu memang geus kolot bilikna ge atuh teu hese teurakna. Sakedeung ge geus ger bae hurunga bebelah. Rampog-rampog ting ala jerag bangun nu saruka nempokeun imah batur ngabubulak di hakan seuneu. Nu araya di lembur eta kabeh pada ting jererit nempok kajadian kitu nu harita memang geus waktuna jelema-jelema teh kacarai, jelema-jelema ribut ngeluarkeun papakeanana, barang-barangna nu sejenna da sieun ku seuneu paur kalentab imahna. Malah kajadian kahuruan ieu katempoan ku Pajamal nu harita manehna teh rek kacai rek salat. Lantaran Pajamal tiwangkid harita sanggeusna kubi ijoh dilemahkeun hatena jadi nyantri, malah manehna geus leukeun ngotek-tak diajar ngaji, larakatan jeung sagala rupa pelajaran-pelajaran agama Islam. Naon cenah eta teh? Pajamal nanyakeun kanu ribut nerempokeun. Kajadian kahuruan ieu memang rada jauh jeung lembur Pajamal mah. Nu kahuruan Pak, tuh di lembur itu tuh. Nu ditanya narunduhkeun. Lembur panagregnya eta mah moal salah deui. Boa-boa imah karna Pajamal ingeteun ka mangkarna jeung ka kulawargana. Nyanya panagreg eta mah tuh batur-batur nu naringalikeun silih tuduhkeun. Mohon we Pak, eta mah panagreg ngabejaan Pajamal nu memang Pajamal geus boga sawangan ti tatadina. Wah, boa-boa imah karna karunya temenan heug anak minantuna ge di dieu eta teh batur. Keun urang teh ang ayeuna ku bapa geudig Pajamal indit rek nempo ti kadeuketan maksudna mah hayang nulung. Pajamal beuki lila beuki deukeut ka lembur panagreg barang geus deukeut breh ku Pajamal katempo nu ngaregreg di baraju hideung ngalingkung nu kahuruan. Sidik imah mangkarna pisan nu kahuruan teh. Nu ngaregreg di baraju hideung kacida bangun nu bararungahna ting alat jerag ting corowok. Pokna
Saliduru oi, nyarate oi, urang lembur, hayo urang ngadurukan, hayo ka dieu. Kurang asem gening eta murid-murid dewek. Aeh, mana horeng si Tarapi nu jadi guguluna teh. Aeh, kutan kitu talajakna teu nurutkeun nu jadi guru. Kapan guru geus engkeut-engkeut kana jalan hade. Kari-kari ayeuna murid-murid talajakna kitu. Pak Jamal gogodag nempokeun murid-muridna kabeh pada karitu peta. Keun ku aing rek dicaram, sugan bisa dicaram, gidig Pak Jamal ngagidig murunuting alajrag. Tarpi, Wisja, Uned, jeung kabeh batur-batur aranjeun. Nanaonan aranjeun boga laku lampah kitu. Pak Jamal ngahaok bari ngabadaga. Kabeh ting rareret nempo ka Pak Jamal kacidara ruwasenana malum ka guru rada oge gimireun. Teu wani jol-jol nyerang Kitarpi Wisja kalawan Uned ting harulang bari pateuteup-teutup hatena ngarasa seunggah kumaha ngalawananana nu jadi guru. Tapi memang anjeun guguluna nya nyeun peta kieu teh. Anjeun geus boga perbuatan jahat ka imah kana. Kamana pangeusi imahna. Pak Jamal kacidara wasenana ingat sok sieun nu boga imahna milu diduruk ku Kitarpi. Tah aya Pak, nu baroga imahna mah kakarota. Kitarpi ngajawab bari neuteup. Nah atuh imahna diduruk. Naon maralaksud anjeun pangaduruk imah kana? Da eta bongan Pak. Kitarpi ngajawab deui bari arapap-eureupeub. Da bongan kumaha? Cing dewek rek ngadengekeun nu sanyana. Eta dana jeung atih maehan rencangan abdi Pak, menitos 5 anu korban, tembal Kitarpi. Baruk dipaehan ku dana jeung atih, mustahil lamun teh mah nya dipaehan ku dana jeung atih. Pak Jamal teu percayaeun. Pak, mangga we tararaoskeun karerencangan nu aya di dieu. Kitarpi nembal deui. Hade kitu ku dewek dipercaya. Tapi naon asal muasalna pangna dana jeung atih maehan babaturan aranjeun? Pak Jamal nanyakeun wiwitanana. Tah aya asalna mah Pak, munah wae Kitarpi nembalna teh majah taya pasal-pasalna. Mustahil lamun taya pasal-pasalna. Dewek ge ngarti nya aranjeun teh ngarasa dendam ka dana. Lantaran eleset dina panggung waktu silat. Kaduana aranjeun teh memang aya nu panasaran ka ati. Nu matak aranjeun ngakalakeun nepi ka boga perbuatan-perbuatan jahat. Maraneh boga kalakuan ngaguna sita kidana jeung ati. Ngan meureun dana leuwih gesit, leuwih pinter ulina tibatan aranjeun. Nu matak babaturan aranjeun loba nu korban ku dana jeung ati. Aku ku aranjeun, Pak Jamal ngartieun yen kitu peta-petana murid-muridna teh. Pak Jamal, ayeuna mah Pak Jamal teu kedah turut campur kana urusan abdi. Sabatur-batur abdi margi tos misah-misah deui tujuan. Ayeuna Pak Jamal oge teu sapertos abdi. Kapan kapungkur mah Pak Jamal guru. Kitarpi malikeun kitu. Buset, kalah malikeun aranjeun gara areureunnan jahat teh. Gara babalik pikir, ulah ngaberung teuing nafsu iblis. Batur-batur, ayo lompat. Kitarpi kalah ngajakan lumpat ka batur-baturna. Atuh breng teh kabeh kabur meuni paburiak. Pak Jamal bati olohok bengong bari gogodag. Tarapi Wisja Uned sabalad-balad cilaka anjeun sing waspada. Awal akhir perbuatan aranjeun nu jahat bakal tinemu jeung kacilakaan di mana mangsana laknat Allah ngutuh ka aranjeun. Ayeuna mah urang pada nyaksian Pak Jamal ngabeng beos indit deui bari teu weleh gogodag. Urang kocapkeun ayeuna pamiarsa di sejen tempat. Teu beda tinu kapapatenan di bumi Mama Agus Ibu Piah nyaeta Ibu Ramanadana di Bandung. Jalma-jalma ngararubung, ubiag tetangga-tetangga pada daratang ngalalayad. Nu ceurik ting bangingik kawantu ibu namah ti sabarang dana indit oge teu weleh sumoreang melang ka putrana, malah sok sering ngabangingik lamun emut ka putrana teh. Kari-kari ayeuna jol teh datang putrana nu sakitu nandang parnana atuh adug songkol lolongseran lain di kieuna atih kapaksa ngupahan kamitohana. Ibu,
Sing sabar wae Bu, manehna oge barinya grup cerik. Gelis mantu ibu, naha atuh sanes enggal-enggal angkat ka dieu, ari tos salamet mah gelis. Ibu jeung ama nu di dieu teu bisa nungkulan dina salametan, katurug-turug ayeuna kadatangan batan sakieu meunang kacilakaan-na. Ibuna tambah ngabangingik nangisna teu kenging ditahan. Ibuna geus ulah cerik teuing, keun urang pasrahkeun ka nu Maha Kawasa. Kalayan urang sareatan bawa ka rumah sakit ayeuna mah ibuna Mama Agus ngupahan ka istrina. Tong diangen nangis Bu, parantos we ayeuna mah anggur urang canda ka rumah sakit diijoh milumairan. Wawiguna jeung istrina nu harita nungkulan kadinya. Pok wawiguna nyarios. Aye Agus, kalayan aye istri, sing sabar tawakal, malih urang teh kacida bungahna, ku kacandak oge, tenemahan pati di pangumbaraan, ku kituna hayu urang enggal-enggal ka rumah sakit keun wae. Ayeuna tong diengke-engke, suma wonten dienjingkeun mah, mengpeung siang keneh ongkoh. Pasrahkeun ka Yang Maha Kawasa, urang terang dinaon anging Allah. Syariat ku urang dijalankeun. Nya kitu we atuh Uwa, teu aya deui jalana. Kangge urang mah mung milari syariat cukang lantaran sok dapon saur basa sepuh teh mah. Mudah-mudahan genteng-genteng ulah potong. Kitu manawi tembal Mama Agus bari netep ka putrana nu keur hahahuhu. Ujang, kumaha ku ujang karaosna panyawat teh. Parna atanapi mung sakadar lumayan. Mama Agus naros ka putrana. Mama, abdi teh ngaraos repot. Sorana pegat-pegat di barungku semu haros-hos bakatku kacidari puhna. Aduh, kumaha atuhnya Mama? Geuning sorana ge geus sakitu parnana. Ibuna segeruk kanyanyerian ngadangu soradana nu kacida haros-hosan. Ibu, ama, kalih Uwa sadayana. Ayeuna mah ieu pun lanceuk teh, mugi dienggalkeun bae canda ka rumah sakit. Margi upami dilamikeun kieu mah di bumi teu aya kanggo ngabantu-bantuna. Landong-landongna urang mah teu terang, atih mere saran ka sepuh-sepuhna dana nu aya di dinya. Tah kitu wae atuh. Enggal ayeuna-ayeuna. Kon dikumahakeun atuh, sanajan sono ge ibuna. Da urang mah ukur bisa cerik jeung nungkulan. Sedang ubar ngaber mah kapan teu bisa kawas dokter. Wawiguna nandeskeun deui. Enggal we ayeuna mah atuh, Mama Agus oge nitah buru-buru. Wana geura megat kendaraan atuh. Bade ka rumah sakit manakeun si Ujang teh. Wa istri naroskeun sarta miwarang megat kendaraan. Urang ka rumah sakit ranca badak wae ibuna, sabab ngarah di dinya. Urang sakalian titipkeun ka kawawuhan Uwa nu digawe di ranca badak. Tah kitu oge hade atuh. Kamana we pokona mah urang teh milari syariat. Mama Agus nyarios. Geus meunang persetujuan ti sararea dereg-deg wawiguna neangan keretek. Kabeneran aya opat nu mata kana keretek supaya kabeh bisa milu sakurnu jarajab lantaran kana beca mah kudu leuwih loba. Harita keneh ngabring ka rumah sakit ngajajabkeun dana bari dibabarengan kuting purubutna Cipanon ti kulawargana. Kaayaan di bumi Mama Agus ditinggalkeun anak kudana nu diopname di rumah sakit kacida ngarasa karareungna cara rombrek tari iseun. Poe-poe eta kira-kira geus aya 3 poena dana di rumah sakit meneran poe Kemis tebuh 4 sore dadak-dadak nu di bumi Mama Agus ting lalenya prasana pating sereblak hatena dadak-dadak deui sora gagak ngelak wae atuh beuki nambahan kaketirna. Ditepas payun karumpul ngarobrol Mama Agus istrina.
Wawiguna jeung istrina kitu deui Bi Ijoh jeung Mang Karna pada araya di dinya dina kursi ngarariung. Mang Misnan oge teu tinggaleun ngajentul milu ngariung sarta ngobrol. Nah, rarasaan ulah mah poe-poe ieu seseblakan wae ieu. Tabuh sabaraha urang teh nya ayi rek ngebesuk teh. Wawiguna naros ka Mama Agus. Tabuh 4:30 oge ka bujang. Da sok dugi ka tabuh 7 ieu. Di dituna jadi salese tembal Mama Agus. Numawi abi oge sanes ngalelewe. Duka kumaha ti wengi keneh ngaraos ting seredet hate. Ting lalenyap teu puguh raraosan. Atih oge ngabejakeun tina hal sumeblakna hate. Hayu atuh ayeuna mah urang enggal-enggal ngabesuk. Bilih nu teu damang parna manaka urangna teu ngarareunna hate oge. Ibuna Dana bari netep ka Mama Agus. Keur kitu kurunyung teh hiji petugas di rumah sakit datang kana ambulan. Ningali ambulan teh kabeh heueuh nu pating hareundag jung nangtung bari ting polohok masing-masing hatena ngarasa goreng. Jut petugas turun sarta geus desak deui nuju ka imah manehna. Punten dupi bumi Bapak Agus teh nyaeta ramana dendana ieu kitu. Sumohon nah kitu ujang. Mama Agus mani hookeun. Teu aya naon mung itu wae ngawartoskeun nu teu damang nyaeta tuang putra teh repot. Anjeunna miwarang ka petugas supados ngawartosan Ibu Rama kalayan istrina. Muga enggal wae angkat bilih bade ayeuna-ayeuna angkatna. Mangga sakantenan kana ambulan sareng abdi. Petugas ngajak bareng indit kana ambulan. Oh, kumaha amana? Boa-boa teuing duh aduh ieu. Ibuna rawah riwih. Kumaha Kang Dana teh? Kumaha teu damangna? Atih ge rawah riwih nanya ka petugas rumah sakit. Tenang bae Ibu. Neng, da teu kunaon mung rada repot wae. Kalayan anjeunna pisan nya eta dendana nu miwarang nyusulan ibu sakulawargi. Petugas ngagedean hate para kulawargana. Hayu atuh ayeuna mah tong rek diengkekeun deui mumpung aya mobil. Ngiring we nya ujang. Wawiguna ka supir. Mangga sanggem abdi oge ayeuna wae sareng abdi kana ambulan. Tembal supir. Teu talangke sadarea bring arindit milu kana ambulan. Hiung ambulan maju tarikna lain di kieuna da boga rasa muru nu gering parna. Datang ka rumah sakit sadari ajut tarurun Wawiguna jeung Mama Agus ti payun diiring ku Mang Misnan kalayan ti pengker istri Wawiguna. Atih jeung ibuna kalayan Bi Ijoh. Sarereha bus ka kamar nomor 3 nu khusus pikeun penderita luka. Di dinya nyampak Dana keur dilingkung ku perawat kalayan aya saurang dokter. Mana pun bojo pun bihang sareng pun bapak. Dana nanyakeun kanu ngariung manehna. Antos moal mige sumping dokter nembalan. Teu kanyahoan bring teh aleutan kulawarga Dana datang kabeh muru kana ranjang Dana sakabeh juru rawat teh nyingrai kitu deui dokterna. Tah ujang kulawargi ujang sarumping. Mangga ta tuang putra pelai nepangkeun heula. Dokter mesem sarta miwarang kasadayana. Gebeg ting garebeg ambak kanana ngadenge ceritaan ti dokter anu ngayakinkeun yen nya ripuhna. Gaur ibuna nangis dina sisi ranjang beri sasambat. Ujang, anak king. Ngan sakitu-kituna sora atawa cariosanana mah da kaburu ngaguk-guk cerik. Itu deui atih ngan hing bae cerik bari pokna. Kang, ieu abdi, Kang. Teu kaburu panjang nyaritana dapi cerikeun nyedak hing cerik ngabangingik kaayaan di jero salah kacida gempurna. Tong narangis si ngawatos ka putra. Kapanuju sakitu repotna dokter nyaram. Sakur awewe mah nya kitu deui Bi Ijoh teu tahan ku cerik tuluy bae rame nu gering gawenangan giler-giler we bari geus beda paromanana. Ramana wana katut Mang Karna kalawan Mang Misnan ting hararege pating polohok bari narangkepkeun leungeun dina dadana ngarasakeun paur ku kaayaan Dana nu boa-boa ting ayeuna pisan dikeresakeunana teh. Ujang, ieu amal kasep ramana tuluy nempo ka Dana.
Ama kamana ari ibu sareng ati ieu Kang soradana harosos hampir teu kadenge. Kang ieu abdi Kang, aduh ulah teuing-teuingeun Kang, ieu abdi atih muntangan leungeun dana bari cipanona murubut sorana pegat-pegat. Kasep ibu, ieu ibu kasep wa oge ieu Raden, ieu bibi Aden, kabeh nu teu eueuh nempokeun beungeut jeung nyebutkeun ngaranna masing-masing kadana. Ibu, ama, wa, bibi, hapunten abdi, tos teu kiat kamana ati. Kasep ieu ibu kasep, tobat nu agung, ieu kasep ibu, ieu kasep ibu teh, ibuna ngagoak. Engkang ieu abdi piraku nah teu palanyaksian ganjaran engkang, kapan abdi parantos benten daraosan, padaharan abdi nuju ngandeg Kang, atih bari ngarontok. Atih bojo engkang keun wae muga ganjaran engkang mulus kalawan lalaki keur buat nebus diri engkang kalawan nuluykeun perjuangan engkang. Ujang ieu ama kasep tah ieu uwa piraku tega. Hapunten sepuh ati engkang geus teu kuat. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ceklek kereles les balik ka jati mulang ka asal dipunut kuno rahayu dipenta kuno kawasa dana sapada harita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Engkang jerit atih ngajerit. Ujang ibuna ngoceak atuh sarerea pada nyegruk cerik sok sanajan dramana wa pamegat mangkana jeung Mang Misnan pada cerik. Tos ibu, bapak-bapak sadayana tos tong nangis, dokter jeung perawat-perawat sejana pada ngarupahan. Engkang abdi ngiri engkang, aduh Kang atih adu belajar di dinya keneh. Dedeuh anaki datang bet kalah ngantunkeun ka ibu, tobat teuing ibuna kacida adu belajarna. Ayi sing ridho sing tawakal sanes kahoyong urang anging Allah. Ibuna geus tong dipake ceurik, geulis atih anak ama tong nangis geulis. Ramana ngupahan ka ibuna jeung ka atih. Ibuna jeung atih kitu deui wa istri jeung biijoh tinggal ting aring hakna sisi ranjang mayit geus dirurub ku kaen. Wawiguna tuluy ngupahan bari wawancara. Ibuna ramana kitu deui kaneng ati nu jadi garwana sing pasrah lillahi ta'ala, margi ieu teh pangersaning Allah mung samet dieu. Urang kudu muji syukur kalayan bangga ku ayana dana nemahan pati kulantaran ngabela nusa jeung bangsa. Anjeunna kaasup mati syahid tina lantaran jihad fisabilillah, geus sanggup ngorbankeun diri toh pati jiwaraga dina ngayonan musuh rakyat di daerah nu salilana diganggu ku penjahat-penjahat. Pahlawan nu utama, pamuda nu geus teuneung ludeng dina bitotama kalawan niat jihad fisabilillah, perang di jalan Allah. Tug nepikeun ka hiji titik nu panungtungan
anjeunna dipunduhut kuno kawasa. Mudah-mudahan engke di alam kuburna menang hiji tempat nu tumanina nu satimpal sareng amal-amalanana. Amin, amin, amin. Sarerea milu amin kitu di dokter jeung para petugas sejenna. Ayeuna mah antos wae di luar mergi mayit kedah dicandak heula ka kamar mati. Ayeuna oge tiasa dicandak moal lami sok dapon parantos melalui atanapi kamar mati heula bae. Cek dokter. Sae dokter, mangga tabu sabaraha kitu tiasa dibantuna, tanya Mama Agus. Antos setengah jam malitang tos dijajabkeun ku ambulan ka bumi. Atur nuhun, tembal sararea bari manggut. Bring sararea kula warga dana kalaluar bari teu woleh-woleh peting aling sreuk cerik sok sumawana atih jeung ibu nama. Satengah genap sore mayit dana dianterkeun ku ambulan ka imahna. Nyaeta ka bumi Mama Agus di jalan Situ Aksan. Atih ngarasa sedih tur nyeri ku ayana manehna geus ngarasa nyiram kari-kari salakina ninggalkeun ti heula. Manehna kacida cerik balilihanana keur kakara Rarabi teh diparengkeun pegat batin. Beunang kasebutkeun Rarabi pinanggih pati. Tamat cenah ye pamirsa. Dongeng anu judulna Rarabi pinanggih pati. Kitu cenah ye pamirsa lalakonna teh nya. Aduh, sad endingnya. Sad ending pamirsa, sedih cenah kitu tah. Ye aya seratanana pamirsa kahandapna ti Pangarang ieu teh nya ti Bapak Entang Sumarna. Kasugri para maos ieu buku carios Rarabi pinanggih pati mugi kamaklum. Guerehna parantos dugi kanu dimaksud ku judul ieu carios nyaeta Rarabi pinanggih pati buktosna dana teh wapat. Nanging tong ngaraosan deul margi ieu lalakon aya keneh terasna nyaeta dina buku carios Jamparing nu ngajak eling. Tah ieu terasna tina Rarabi pinanggih pati. Kangge ngabuktoskeunna mah sae antos bae medalna buku carios nu judulna Jamparing nu ngajak eling karangan Bapak Entang Sumarna. Tamat. Wassalam, Pangarang Entang Sumarna. Mudah-mudahan atuh tina ieu dongeng aya sasieun sabeunyereun mangfaatna. Sapunyere pagat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.